rarane aing aku karep jelema ayeuna bisa nu butuh teh ka aing, nu butuh wae kai, nu butuh wae peuceuy, anu butuh wae kalapa. Aing awak keungeuna anu sakieu-kieuna aing kumaha atuh? Kai ge can kagawean, can kaladangan. Ih, lain maneh mah saruasan jeung urang atuh. Urang oge ya ayeuna nu butuheun teh nya geus puguh. Si itu tuh urang ditu nya urang Panjalu. Si eta mah butuheun kadongdong sakintal. Tah urang batak lieur mah enak. Mang Rudi butuheun lauk ka urang teh. sahan butuh lauk? Eta si Mang Rudi, geus nelponan sabaraha kali butuh lauk. Uing udah bingung ka sahanya. Geus loba lah lauk mah si paman teh eta mah sok rada daekan si eta mah daeka turun ti peuting geuningan. Sok atuh da mah ai kitu mah aing teh bati laukna keur sabaraha teh da Nya sugan ai laukna sakintal mah sugan atuh. Nyaho ai 1 kilo 2 kilo mah sakintal sugan si paman mah da sok daek ancung ka balong tengah peuting. Telepon ayeuna mah lumayan tah sugan atuh ai sakintal mah pan tiba-tiba aing keur lieur kieu da aing geus puguh ai kai mah hese lah aing ayeuna mah keur carape nu digawena. Geus sok lah telepon tah si paman ai geus puguh mah si Mang Rodi butuhna lauk mah. Ini sok telepon tah. Bener ieu teh bogaeun digana. Bogaeun si eta mah sok. Jeung atuh poe mang telepon heula nya. Alah, ayeuna coba. Kela. Emang ih ai telepon nih. Wah. Paman. Ieu urang Dede euy. Lain dirinya pajar boga lauk cenah. Dek. Oh, butuh lauk. Aya lauk mangan rasa etik. Bae saeutik oge da ieu urang euy geus lieur Mang Rudi nelponan ka urang butuh lauk cenah si paman pan pasti boga nya. Lauk mah teh mah sagala ge aya lauk mah. Rame rek kan poe ayeuna mah da aing teh ka mana teh karena awak. Aya ge tinggal lauk gabus. Rupa-rupana ya kemarin daek atuh baru dibawa ke urang. Bae paman lah rek gabus oge nu penting mah lauk daripada rudet ngelayananna urang nelponan we. Lauk naon we lah saaya-aya lah. Geus we ayeuna si paman ka dieu atuh burukeun. Oh, da aing teu kuat ayeuna rek. Teu kuat aing modal heula engke ka dinya aing. Lumayan lah sugana atuh si Mang Rudina we ka dieu Oh, teuing geus ditelepon si paman mah tinggal nungguan nu jalma teh gana ya ka dieu. Dek kumaha dek duh. Nah. Lain kumaha atuh teh lauk teh euy tuh butuh pisan. Aya urang teh tadi teh geus nelpon urang teh ka si paman. Kae teh ada kitu jalmana. Ngaku teuing da urang tag bejaan ku si Ieu Dadan. Ya nama biar teh kumplit lauk mah lauk naon wae ge aya. Urang mah sagala aya biar ge ngomongkeun heula mah ya. Tapi ya orang kita nungguan dia gitu. Es paman urang teh teh telepon. Ngomong cenah kala modal heula ka dieu. Itu nungguan itu orang. Ya, saya sama sok ada daikan. Saya tuh orang moalengan nu sajen euy. Kudu Bayalah. Dai urang mah meuli heuh. Urang mau ditama ya ge. Bae lain-lain menta urang mah. Ya patulah nuhun euy. Boga piduiteun aing mah. Sugan si Ade. Oh aya euy jaman aya ditu ngariung euy. Ceng. Oh, paman euy. siap. Makasih Ade. Kasih Ade butuh lauk. Wah. Dapat aing teh gitu. Aya komisi meureun. Oh iya, ya. Soalnya anda butuh. Gimana tuh paman? Oh iya, butuhna. Tah, mana lauk teh, paman? Tah, laukna gerde ieu mah. Tah, ieu tah. Laukna. Naon ieu teh urang mesen ge? Urame lain nu kieu. Paman aing mari urusan yang siapa di sesade nu mesen ka aing mah. Urame deh lain gabus. Bogo nu kieu mah. Kapan didinya ka urang cenah ngomong pesen lauk naon wae? Yo, dengekeun cek aing tadi pan sesade teh nelpon. Aing malah aing modal-modal acan heuh.
Tade biasa lama di aing lauk kumplit. Aing ayeuna jeung barang beak, aya teh tinggal gabus. Sajen teuing. Nah, ayeuna aing mah kesana, bentar bawa gabus. Butuna gurame kumaha urusanana nya. Tah eta pokokna mah. Ini kan ada ya. Aing mah tidak tahu menau. Ieu barang kudu dibayar. Maneh? Sade Sabaraha ieu kieu? Oh, tah aing mah teh daek. Sabaraha? Ajarlah 200. Saya mau bayar ku di dinya 2%. Bayar ih. 100 wae nya urang mah. Nah, urang mah ukur mang nuduhkeun jadi apa sebabnya bayar ku di dinya. Urang mah urame. Aing betenggareunah kitu mah bayar ku di dinya. Sok bayar ah aing mah Sok bayar. Turu atuh 100 nya kamu setengahna lah aing mah. Naon teh gahina kun pisan 100. Aing da eueuh ya, lumayan. Bener. Nah, kan aing make nya. Ku aing ditarima nah 100 oh. Nah, tangan wayana mun lauk di bawah dia siapa dah mah. Kalian yang ieu rugi aing. Ya, Mang. Aing Tuluy aing komisi jang urang mana? aing borobor komisi ayeuna lauk eueuh gara duit 100 eueuh. Mana komisi kumaha? Ya atuh sok mana ada urang rugi aing we Kayak mikiran. mun saya menang di gurame nu bener laukna lah. Aing teh heula ieu teh marebutkeun naon atuh aing mah mana komisi? Geus komisi deui wae aing mah. Ya, aing teh dibere lurus tunjung. Rugi itu lauk dibawa, duit dibawa ku si paman. Atuh Borobor aya mana kudu komisi? baliknya kumaha tadi Teuing ka ieu mimikirna. tiba tah urang masam gurame kakaknya gabus. Panas aing rek Lieur Aing mah ieu. jangan lagi lauk Bubar. pesan. Anjing HP ka mana deui? Tah, Ah si anjing sampai urang geus eueuh di wae. Ieu mah kudu babaturan si paman. Ieu mah yakin si eta baju beureum Udah terakhir ku aing ieu mah kabeh. Aduh, paman, mana atuh? Aya meureun saeutik mah. tadi Heeh, lauk. Heeh atuh. Sia deui. Geus ku aing lah dibere 20.000 dah. Heulah keun bae sabaraha wae lah. Udah kalah aing pusing mana tuh waras terus gua Nuhun ya, paman. Ulah aing. Nuhun paman. Oh, ge aing rek. Heeh. Tahu anu tadi di goreng ku aing. Lagi goreng we lah. Bongge rezeki anak soleh. Mah, duit menang aing mah HP 2 euy. Pamajikan pasti atuhun. Aduh.